Duh, oi. Domba teh nya diurus teh 3 leutik geus gara dewe nya heueuh. Bener aya hasilna euy urang ngurus 3 leutik nya domba. Ini parah nih. Aduh, aing wae nama teh laris aing mah jualan putih teh. Duh, aing mah ieu mah ku aing kudu dijual secara deket ieu mah ku aing. Ah. Yo, cek si Isa cenah. Pambalikeun putih, si Isa layangan putih. Atuh mun masih kisana we cenah meuli na karep nitah ka aing. Nyawa atuh cenah ku bapak urang mah cenah di ditu di bibir. Sabarahan beurik? Pocengan ya saruntuy. Saruntuy kumaha ket? Oh, hiji 5.000-an. Yo meuli 10 sikil aing tah. Oh. Aya teh 10. 5. Sangat. Tah, geus 10. Yo. Sia daek kan dagang peuteui kan? Oh, aing dititah kumaha urang cenah dititah dagang. Nyaga tuh Bang Nun. Oh, Jik. Patay. Sal. Cik bapak mana cenah dititah meuli puteuy, bapak mana hayangeun. Nah, jadi ka aing cak aing bapak aing na we cenah meuli. Nyawa atuh da bapak mana? Geus kumahaeun cenah? Tah hijina 5.000-an. 5.000-an hiji. Heeh. Oh iya atuh meuli 10. Ada yang ulang ngaroji. Hitung sabaraha? Lebihan ieu mah. Ya. Punya teh 10. Heeh. Oh, atuh nya nuhunnya. Cek bapak urang ieu teh. Heeh. Oh, gatuh nuhun. Tuh. Patay. Jeung kumaha bapak aing nya teu pura Patay. putih aing. Patay. Cik. Alhamdulillah euy bayu oge. Dijual dat mah gampang menang duit oge euy. 100.000 tah. Isi-isain ti bapana. Tuh aing gak poe aing. Soal mun kieu meureun aing tak beunghar. Suka make kieu deui lah. Ah, ngeunah meureun ieu. Nyambal sin-asinan petak di peuteui. Pak, namanya peuteui ki wae kan? Ayo, cek si burik meuli putih bapak. Nah, cek si burik meuli peuteui pancana cek si burik sia hayang peuteui ku aing pangmeuli 50.000. Cek si burik bapak hayang putih cenah pangmeulikeun ku urang. Ieu dipangmeulikeun 10. Ah, si keher si burik si kunyuk. Bieu ge ka bapak cenah si Faisal hayang kan peuteui cek ku aing pangmeulikeun 10 sikil 50.000-an. Ah, lah kumaha tuh ieu? Sia mah beunang katipu ku si burik atuh anjing susul. Aing bapak depan katipu sarua we. Aing mah teu nyaho sugan teh si hayang peuteui heuh. Ya sarua wae atuh. Si bebal ku aing kapangit tekrok teh budak-budak. Titik. Mesti mana? Aing geus ieu cenah ngajual puteuy. Gimana yuk? Minum aing. Nah, ieu mah wanangan silipik. Padahal tadi aing payu geus ngagawean Mang Doyok jeung si Faisal. Gawean kumaha ieu maneh? Ho, ku aing jual dadat. Jual dadet kumaha kehed? Sing bener ngomong teh. Kepada kieu aing dia tanik nanti ke Wadoyok teh. Tadi mimiti mah Wadoyok nya dulu jual dadat ku aing. Wah, si Faisal hayangan peuteui Bang meulikeun. Tah, dibeli ku Wadoyok 10 siki. 10.000 nya hijina 5.000-an. Tuluy kaduana si Faisal di ditu. Sedek, Faisal, bapak mana hayangan peuteui? Meuli di mana lagi 10. Jadi 100.000 aing. Aduh, mana ulah kitu maneh kalakuan teh. Udah. Laporkeun ku aing ke polisi. Aing teh payu-payu geus lila. Maneh bisa kena pasal KUHP maneh. Kumaha pe teh naon? Penipuan kunyuk aku teh nyaho. Ulah kitu eta teh. Alah, naho gitu. Oh, kehed nasi kumaha sih yang dibui. Aduh. Aing ni paur dia. Benerkan bariskan. Oke lah tuh. Bebal kunyuk teh budak leutik ngabohong ya bebal. Pemikiran si buriknya. Wah, Tah, deuleu jalmana datang. hampura wah. Napa ngumaken sia ka aing nyebutkeun si Faisal hayangan ka si Faisal nyebut aing hayang peuteui na kumaha? Poho wah, aing mana naon poho. Bala sia di budak poho lah. Tangga urang hayang ngentelin wah. Mun tong kitu kayak cuman jualan mah nu bener we biasa. Hampura wah tuh. Di Bali mah Bang eta, mau di Bali mah ya duit balik deui. Geus wae kayak kagok ku aing dibeli ngan ulah kitu-kitu deui sia. Oh, sia teh tuman. Mun tong kitu-kitu deui eta teh dagang mah dagang we meureun aing meuli lamun boga hayang mah lamun bunga. Mun tong si Faisal butuheun aing butuheun ka si Faisal sia teh. Oh, atuh Bang nya. Oh, Kali-kali deui mah. awas kayak mau sekali-kali deui. Oh, mang. Apa Lah kumaha pak? Adieu kana tuh duit urang, da urang mau beli putih. nah, duit urang ka dieukeun. Nah, atuh bieu kalahan sok-sok kasih burik lah kumaha? Kencing susul atuh ieu mah anjing. Cih, adieu kana aing gantian mung. Duit lagi sakitu 60.000 aing mah. Susul tuh aing mah kasih burik na. Sok-sokan meuli putih eta 100.000-an. Jeung sok-sok. Ya udah duit lagi nya. Pan sia ge meureun beuki peuteui mah. Hantu. Anjing susul atuh si burik na tuh. Ongko da.
Euy. Domba teh nya diurus teh 3 leutik geus garade dewe nya heueuh. Bener aya hasilna euy urang ngurus 3 leutik ya domba. Sok maradang sareubeung. Tah sia ditahakan tah. Tah, sama isukannya ku aing geus gede dijual. Wayahna sini do, aing isukan rek meuli mobil kehed. Cuk. Itu cuk si Obosna wang ari dia yuk. Giling-giling kere eta aing ke di kamera sia mah. Sia mah atuh. Ngomong teu diam ya. Sia goblok teh anu sisa kuku aing. Ya, Bang Amen kayak jeung aing ke terminal sok wae latihan ini. Ya sakit ya. Isu. Sok atuh. Isu. Sakit ya. Isu. Oh, sige ya. Isu. Kuring. Sing bener tuh kehet. Oh, sama temen dulu ya. Isu. Udah sare. Lulung kene. Kuringin di ke dapur. Bawa gelas minum Orson. kopi kena Orson. Aing mah budak mikir we atuh, na kumaha ieu tarang ngopi budak keneh ulah. Pan ieu mah lagu kehet sia teh. Ah heuh eta aing tarang ngopi tara. Cing ai sia pan ieu mah lagu ieu mah. Ah ieu aing mah ngubuk. Cih. Pan ieu mah lagu burik ye isu kuring. Udang sare lulung keneh kuring indit ka dapur ninyu mawa gelas ninyu kira ku ninyu Orson sia teh ninyu kopi lirik lagi Pan aing mah budak keneh Bang tarang ngopi. Ih beda-beda ada kumaha ieu teh. cih ai si burik naon teh sia Ih atuh kumaha aing we bebas teu perlu aing. Atuhnya sawae. ah cih si burik Sal, bapak rek janggian heula di Situwangi, bapak ka ditu heulanya, ek leumpang we jalan dia eta. Ari tungguan warung. Bang Goyok ini kesempatan aing bisa ngaju ke Isal. Wah, aing aya mangjek di ke warung we. Pasti nganjuk. Wah, aing kudu ka dieu ya, aing mal waras, aing pasti nganjuk kasih Isal. Sal. Ya patela rokok Sal, kopi aja ya Sal. Ah, ulah mangjek. Ulah nganjuk mah. Atuh salah kayak dibayar ku urang teh ieu. Roti Sal. Udah ku kuehan euy di imah loba tamu atuh. Ceuk dibayar. Kopina atuh Sal kopina. Tapi benernya isukan dibayar. Sakumaha ieu? Sarutoy Sal, sarutoy. Rokokna we 2 bungkus rokok. Kalau teuing. Pan aya tamu aing di imah. Bener sia bayar. Isukan ge dibayar. Sal, aya ucing ka dieu golong pindang. Mangjek ku aing teunggelan ya pusing aing. Aya ke mangjek tah. Mangjek beli naon eta loba bating? Iya, beli Bang Doy, aya tamu di imah, beli rokok jeung kopi. Sal, sabaraha teh kabeh Sal? Oh, alhamdulillah tuh heueuh. Berean keresek atuh Sal. Keresekan atuh kiraku, anu meser. Set beli keresekan di Sal, da lain nganjuk atuh. Ari anu meuli keresekan, sok keresekan. Hitung tah. Ieu cicisna tuh, Sal, sabaraha? 60 ribuan mangjek. Eta cicisna Sal. Sal. Oh. Nuhun Sal, Bang Doy. Nuhun. Siap. Hatur nuhun. Ya sami-sami. Siap. Dan tangan nganjuk kunaon. Oh, percaya aing lu batis. Nuhun. Heun. Sieun sia teh aing nyaho tah. Ek nganjuk pasti. Pasti ek nganjuk ku aing tak kalau ku ieu. Oh, apa tadi nama panek nganjuk eta teh kumaha nya? Geus kabaca ku bapake pasti ek nganjuk.